dedengian teh kaula boga hutang mohon lah hutang naon nah hutang naon hutang artos atuh sabaraha 100 keke ai nu nginjem duit saha nu nawut mah abdi tah nu boga hutang mah nu nginjem di mana-mana oge oh sumuhun eta oge ka hartos ku abdi nanging kronologisna kapan abdi teh tadi teh namut teh sabaraha 200 teh ning eta geuning ekses jentre jeung kadang saur salira aya sabaraha 100 tah katampi ku abdi nu 100 iya tah kinten-kinten eta nu 100 deui iraha ona jadi aing nu boga hutang ieu teh kamana si cepot ka dieu kitu sono ya pulang ka dieu kitu kakang ilaing sakedeung oh sae ulah mangga ulah akang euy itu disauran ku sepuh ayeuna mohon piwarang lebat tulang alah sembah kapi hatur kulan nuhun cager alhamdulillah sieun aya hibar nuhun ari abang mah sehat aya opieun di jero teh keluar alungan dan api-api ka cai ngahep-hep we api-api cenah jadela ari boga peuyeum ketan hideung teh mending ngahep pan siaing tadi ge di luar teh barang hakan terus lamun eueuh ti ibu neneng ada ke ibu neneng ngurukan kecil daya ti Pak Haji Didin Pak sae Pak Gurame ku abdi sareng Gusti Dawala ti saha ti Pak Haji Didin eta teh rumah makan rezeki wah beres atuh nya dek jadi kenek ongkoh di Pak Haji Didin oh kitu akang nya di Pak Anto Igurnia karisma tah boga mobil euy akang ka mana si Dawala hayanya cenah ka dieu naon yuk ngageroan dulu teh tina jandela we di mana si Leing iya aya di Teo di Teo teh di Lebak urang teh di mana euy Teo atuh geuning atuh geuning mah di jauh-jauh iya gila-gila geuning alah assalamualaikum waalaikumsalam minal aidin wal faidin wireh nemet tepang kulan sami-sami Dawala semua punten ka penggerak sok jang urang kunyukan deuleu parantos aya restu sokanya nyungkeun pidoana ti sepuh sajabina ti tuang putu bade milarian jodoh ge abdi ge sakantenan da teu geunah geuning bubujangan teh nya rezeki teh teu nyangsang rezeki nya ai maneh macan boga si cepot mah mineng kawin jeung mineng nyerahkeun kadara awet cenah we tara awet abdi mah nya gaduh bojo teh duka kumaha rumah tangga teh jiga caina daun tales nya lain eta nu ngepung bagong ti tadi can bunang-bunang keneh wae bagongna ringas cicing tong ribut atuh keur lalajo Persib teh ya Persib belehan moal ya pimpin ku Sarip Naga teh iya doana we mudah-mudahan juragan sadewa kengeng jodoh kulan panginten abdi dina waktosna teh upami kengeng jodoh mah dina resepsina nya bade ngiring jaipongan ada bareng gua haide ka eta geus alut-alutan resep euy nanggap burok beres ka bari eklak-eklak ada kirim putar ya mudah-mudahan we atuh cing dijabah sumuhun kulan kudu kumaha atuh nya ieu teh aduh ka teuing
eta teh nu ngadu jangkrik teh euy Kawadahan ngadu jangkrik jeung sisir kerep mereka da moal teu rame teh jangkrik diadukeun jeung tulu geler ngadu jangkrik jeung karbit mereka cing panjang Yuswa kulan abdi keung ye nya tuh akang da salira teh atuh da ATM abdi pektaeun akang teh abdi ke Pak Haji Didin ATM sarengna deui atuh bade jajab tuang putu abdi milarian jodoh teh kulan datang tosna oge rupina moal wangsul ka lembur lami ieu milarian jodoh mah namun atuh bilih sepeun kang bekal di jalan abdi teh bade waleh we kulan hog waleh we bisi lapar di jalan ya deh 200.000 josok teh cing mahi langkung dicekap kulan jazakallahu harun nasron mudah-mudahan we kulan ieu kasayan teh cing digentos anu melipat ganda luyu sareng janji Allah amin amin bakal digentos 700 kali lipat amin nya ku kituna atuh moal lami abdi teh bade permios jig hayu Pak hayu jang rek milu ngepung bagong Assalamualaikum waalaikumsalam sikap hujan gitu 200 lumayan baledog sakoing ngabibita we karancek teh duit di temong-temong beri nyebut ke 200 mah panas aing teh aya ketinggali ku akang masih musuk becre bae leuheung lamun becere maka aing barang bere dan teu nah hapun anak ngisinkeun kitu hapun teh nu nakeun bae da aya sumuhun jisim abdi oge bade permios atuh nun pek sing salamet gua aja cing salamet di jalan Semar kulan cing salamet mudah-mudahan aya kumaha we teh asugan terek mere gade we ngarep-ngarep we korek kali pengen melet walau jodoke teh nyemal nasib tapi banget tinggal itu naon maneh sing sarua nasib ya kana make naon teh bade permios hoyong ngamintan heula ke sepuh sagala rupiah oge kapan unur hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang teh taraje teh eta sagala rupiah oge kulan bilih aya leulengiteun di dieu abdi mios di dieu aya nu leulengiteun gitu abdi mangga tiasa diparios heula nah bari nage ya gitu unur teh hoyong da abdi mah kitu di lemur oge lamun abdi teh nganjang ka hiji mah teh sok dicuriga we ku baturnya aya tapak we tadina aya tapak tadina meureun aya tapak aya lacak tidak unyam injeum ngan teu bebeja abdi teh jeung tara mulangkeun eta lacak teh alah pira bade eta we bade nepangan dulur-dulur abdi sambil anu sasatna sok bager ka abdi sok mekelan kitu tah ka Pak Haji Udin Pak Haji Udin Jahudin eta di Ciawi Gebang Kuningan eta teh murukana teh di dinya abdi teh sok ngabantunan pupuk teh di dinya di saha Pak Haji Udin ya airek tani teh tidinya we pupuk pertanian di pasar Ciputat Ciawi Gebang sagala rupi pupuk teh di dinya ayana aya abdi nu sok manggulanana teh eta teh di Pak Haji Udin teh sumuhun kulan syukur kudu daekan jadi jelema bade nyimpang heula ka Bapak R Bambang Sutisna Pakuwu teh eta teh Pakuwu Desa Panyosogan Lur Agung Kuningan biasa sok makelan ka abdi osong teh nya pek kumaha maneh we kitu ya sade rezeki bilih eta anu di dongkapan ku abdi teu aya kitu tah
bari namut heula we ti salira kitu nyelang heulalanan. Pokoknya itu saya ATM di situ kan dia. Da kitu abdi teh sok ka Pak Haji Didin kitu ka rumah makan Rizki sok abdi sok ngagerihan gurame tadinya. Pilih Pak Haji Didin teu aya da ka ai garwana mana teu luas abdi teh. Bilih teu aya kitu bade namut heula keun ke upami di Pasihan jadi tuh kayak diwangsulkeun penting dieu. Haji dia teu kenal dipulut. Tapi kan noro weco gitu. Tapi kagak pinter mau Lat noro weco semua dah piraku kudu jempe. Sabaraha? Ah sami keun sareng sidawala 200. Or, naon lah? Teu aya nama. Tuning bu, naon soek? Lain ngan 100 keun bae. Ada rezeki abdi penginten sakitu ayana. Sawi wasulan. Ayo. 100? Heeh. Nuhun atuh ulan. Ditampi ye, ku abdi jajak kaloho herona siro. Heeh pek. Cing mangpaat semua. Saya penginten abdi wangsul teh bade ka dieu deui ke. Oh syukur bisa rek monok di dieu teu naon. Sanes. Naon? Eta bade ngabantu anu sakantuna. Ulah lain kakak piceun Sakantuna naon? Seun eta nu 100 deui. Panginten salira teh kagungan sametan ka abdi 100. Naon sia teh? Dedengian teh kaula boga hutang. Mohon lah, hutang naon? Nah, hutang naon? Hutang artos atuh. Sabaraha? 100. Ke. Ai nu nginjem duit saha? Nu nawut mah abdi. Tah, nu boga hutang mah nu nginjem di mana-mana oge. Oh, sumuhun eta oge ka hartos ku abdi. Nanging kronologisna kapan abdi teh tadi teh namut teh sabaraha? 200. Tah ning. Eta gini Eces. Jentre. Yang kadang Saur salira aya sabaraha 100. Tah katampi ku abdi nu 100. Iya. Tah kinten-kinten eta nu 100 deui iraha. Ona jadi aing nu boga hutang ieu teh. lain lemes semua. Sanes kuda naon beli kacanak maut. Beres kedelah di dunia. Beres kenal bener ah. Pangna aya akhirat teh geuning tadi oge ka kuping ku abdi ti luar salira nyaurkeun dalil. Tempat baritungan. Eta teh aya nu leuwih arus na geuningan tibatan kehidupan dunya nya eta akhirat tuh. Eta gini eces. Dina surat Waduhe teh teh. Eta teh waduha bener. Waduha kitu sia. Waduhe walaili ida saje. Waduha walaili ida saja. Waduhe ge tiasa. Ai nah siapa saya tinu kitu. Ya, teu saha ngajak pasea. Oh, tina ngecelok kana pasea. Eta teh berdasarkan data-data nu otentik tiasa. Ai tanggung jawabna mangga we tingali. Waduhe teh tiasa waduhe oge. Kumaha? Sabab alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap mati. Harap gering teu bisa dibebanan ku Jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje. Kumaha maneh we anu teu kenapa pilueun dengan urusan batur. Ngecelok jangan makan saudara. Aya wanian sama lah. Tak kitu kinten-kinten iraha. Bu jadi aing ditagih ieu teh. Cing ayeuna mah kieu we. Naon? Eta nu 100 ka diekeun heula. Tah, nu 100 ka diekeun heula. Naon sasuri? Ah, sia teh dibikeun deui euy. Sia dapur. Hanas peteuy teh dibeuleum. Teri. Pindang teri leutik teuing. Panas teri dibikeunna. Asabios sekap petang sakieu ge.
kadiekeun heula aing teu ngeunah aing jadi boga hutang ieu darah pugu nya sawiyo sakieu ge teu kedah cekcok nya lagi di umum sakieu ge cekap kadiekeun heula darah pugu baritungan kolot mah satu pikir-pikir lenan kabeh jadi 200 ya euy ada bener sampai sarua atanapi sawiyo sekarang ieu aya teu ridho mah lain teu ridho kadiekeun hayang jadi 200 ya nuhun antep Raden lah lamun kitu carana tadi kadenge si dawala dibere sabaraha 200 tah ecelok heula we eta 200-an anak kumaha dupe eta panginten salira teh hutang teh jadi 200 abe ngorot-ngorot mah eta 100 kadiekeun heula geura lain pakai gorot-gorot bisi berat nu ieu tak gitu jantan 100 deui agar oh jing ini ke dibayar sehari ka dieu rapur ke kemana-mana tak gendong kemana-mana alah kemana-mana teh gugubuk budak we oh atuh da ditinggalkeun di imah budak teh pasea wae jeung anak kucing matak naon bikeun ka indungna atuh paninungna pae oh baik lain karonelan budak mah bisa usaha atuh indungna ngador deuleu susu aing ayeuna nepi ka kempes ieu dikenyotan ku budak mau budak mah bisa beger sekaligus aing teh jadi indung bener nangko de budak teh dina susu aing akan bae da getih salira atuh kudunya ka budak mah aing mimitina mah getek linu lain lila mah geus bae deui geus bae deui da pugunya ongkong da kana gantel teh bari kareta ai teu kieu milu ka batur ngagabung dek di mana nyatu aing teh bener da imah runtuh ku gempa da kudu ikhtiar teh bari kareta kan bantuan can nepi-nepi acan jauh modelna teu kajangkong kapegat jalanna teu kajangkong kula warga aing 16 ieu pararae Allah kuatir teu panggih deui nepi ka ayeuna nepi ka ayeuna teh dihakan maung sugan teh ku gempa alah Abah, ada Abah, naon sia teh aiten rewel adek kamana Abah? kumaha aing sia mah kumaha kolot Abah tiri Abah yang beli baju Abah. budak teh kaosan da kumaha tuh di mana duitna sia asup angin Atuh daun-daun jauh kaput ku Abah. atawa karumbe Pakai nuruban orat Abah. atawa karumbe satu budi Nya neangan bah tiris. budi wa khawatir ka budak nyeri hati aing nya atuh kudu aya khawatir atuh datang boro maneh pan aing geus jadi baju ya ai budak mah teh mudah-mudahan maneh teh sing jadi ustad cara Haji Ayub sapertos Haji Ayub mah Ayo Haji Ayub teh urang mana Abah? Bakwangi Eta teh ustad. ustad borokan teh Hayang bah kaingan lalapkeun uing ka ustad. hayang dari jelema bener teh Hayang bisa ngaji bah. ulah mere bapana awam pisan Ujang teh cing jadi jamaah anu saleh. dah-dahan mudah-mudahan deh ujang Nasib teh nyabahnya. ulah jika Da pangeran mah moal heseun minahkeun nasib jelema. tapi
tapi dah mau ngarobah pangeran malintang ti urang kudu ngarobah bener Oh yang terobah ku abah sekolahkeun pasantrenkeun supaya jadi jelema pintar supaya jadi jelema pinter ngarti soleh ulah boleh bapana ulah mode bapana hirupna teh baong jeung bedegong barang hakan ladang tina ngabegal bapak sia teh astagfirullahaladzim tersadar tersadar hirup ku panyuku gede ku pamer kabina-bina eta bapak sia nepi ka teu bisa ngawarah nu jadi anak tak kitu kurang ajar boga bapak teh bah udah benerin bapak teh Iya. pencit kabina-bina ladang ngabegal teh diparapkeun ka anak padahal dosa teh nya mah wah leuwih ditu dosa wah lu itu dosa pamaning sabab jadi kulit jadi daging jadi sungsung jadi balung jadi baga pengawasa jadi kekuatan ladang tina haram da kaituna teh moal balik kabina-bina teh bapak sia sing ulah nepi ka kitu heug bejaan ngatorokan bapak ujang bapak nya ngabangsat we jeung ngabangsat pagaweanana teh kurang ajar oh jadi gitu dokter Rogan teu kabeli baju-baju acan anak teh buah ka aing ja teh oh nah ai bapak aing saha pan aing astagfirullahaladzim nepi ka poho sugan teh sia teh anak batur tersadar Porokan udah tonggong dan anak hansip tobat yang kemana macing bisa ngaji ka Ustad Ayub ka itu diajar Ustad Ayub pangmelikeun buku Iqra bah itu udah sabaraha hargana Iqra mah da moal sabaraha hargana Iqra teh oh maca alif-alifan metode itu mah bisa ngahejah nya lamun teu make metode Iqra moal bisa ngejah oh bahasa naon bahasa Arab teh dasarnya ada tidinya dasarna teh aksara Arab teh tidinya tina alif ba ta sya jim ha ho jeung saterusna aya alif teh alif teh bisa jadi a bisa jadi i bisa jadi u halus budak teh anak saan maneh pan diajar oh pada teh kadegekeun ongko di masjid betul hari hayang jadi A dijabar jabar gitu Jabar Banten da eta ti boboyut dijabar alif jabar a ti boboyut teh sok kalonya jadi bisa dibaca a teh make curak di luhur teh lamun hayang jadi I dicurak di handap alif JRI dibacana oh jalip BRI loba duit atuh jang lain lain BRI JRI RI atuh meni awam pisan alif PSU jadi U dibacana jadi A I U gitu halus jang lain halus turutan iya tuluy dina ihpa ta alif yang harupan nun teh naon disebutna Kang Ayub Arab ting Arab alif ting harapan angkot teh jadi bisa dibacaan lamun alif yang harupan nun jadi alif nun mati katabrak mati jabaran ayo poho di jabaran atawa tangwin kumaha tangwin deh alif tangwin jabaran alif tangwin JRI alif tangwin pesun anterkeun aninun aninun sok salah ngarentetkeun eta teh B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun bantingkeun ban binkun ai opo ban bitu halus jang tah bener gede halus bapanda coba alah nah anak-anakan aing bah padahal bah boga pamajikan deui bah ngajurungkeun boga pamajikan deui bah abe ujang aya nu ngurus abe henteu mimilu wae ka abah aya nu ngurus ai ku kituna halus budak teh oh da saha nu sudieun atuh jang nya komo boga anak tere meureun moal teu dileob ya kamu anak teh ada bau Iya. hayang dikulub ya teh ibu neneng men aya kitu
inung sekulub. Ai geuleuheun mah bari inung tere. Komo baong mah budak. Komo budakna baong da sia macam pelak geuning tong boro ka inung tere ka bapa sorangan geuning aing ngageuing-geuing ge disepak aing teh. Kawas kerja gangga duit ke bapak teh. Wajarkeun teh nyaring sia doma jadi kitu ka aing. Heeh. Nah eta ko bapana deui. Jam 10 teh can hudang. Abah, Naon? hayang motor bah. Masuk nu lain-lain ka hayang teh. Anak-anakan mah kejeung hayang motor sagala. Tong boro sia aing oge deuleu kudu boga SIM. Yang kudu leutik keneh. Buru bah, Naon? hayang motor. Sia. Gablek duit di mana? Kawas kana kurupuk we kana motor. Moal ka tepi-tepi acan sia teh numpak motor. Kabina-bina teuing. Buru bah, Sok lah hudang. Gablek duit di mana sia? ngiridit bah, Hah? ngiridit. Kudu make Boga uang muka di mana goblok? Alah, abah buru bah. Kalau eta ku keukeuh. Alah naon sia teh mereja kana tongong aing? Kita tadi aing ngomong hayang motor teh. Hayang modal meureun budak teh nya. Goblok sia teh nanti nyebut ngiridit dia. Iya botong uing ngiridit. Nyalingit. Aduh, silaka aing. Dek mana bah? Kateo. Nah sia teh. Makin udah Lapur euy. gaya kulit teh nu ngalangku. Eueuh nu ngalangkung, eueuh nu ngaliwat atuh poe ieu jeung saminggu nu geus kaliwat lapur eueuh jelema. Poe ieu dek dahar di mana? Aduh itu bari kalaya. Maka di stok dahareun geus beak. Setok dahareun beak di gudang. La 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 la. La 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 la. Kalaguna teu dilaleta Ayo kana rumpul dulu. Apruk kad belah ditu aprak belah wetan. Ayo sorobot belah kidul. haturan wa Amuing syukur cu. damang wa teh kulang Wah, sumuhun aya hibar kasep. nuhun atuh kulang hapunten wilujeng boboran siam wa Sami-sami kasep. mohon Sami-sami. mohon bilih abdi aya kalepatan wa Oh, ai kalepatan mah seueur ucung. anu mawi wa Ngan di dieu teh urang bukakeun lawang hampuranya cu. atuh kan tenan wa Kurang saling lupa. Ngabebaskeun tina sagaru parareged ujang. sumuhun Balik deui kana Pitro. leres Tuluh. Ieu teh ku seueurna anu nongton paseret-seret ucung. kan tenan wa pangdadugi ka kieu ge Macet jalan mugi we saralamet sadayana nya cu. amin wa Heeh. Hapunten kitu ka supir-supir anu kaganggu. leres wa perjalananna ka amat sakedar Dan teu diduga-duga bakal kieu jadi naja ujang. kan tenan wa Tunggal sasi gua. Keun bae da teu unggal bulannya ujang. kan bae Heeh. ukur sawengi ieu wa Cep. kulang wa Ieu teh ngiring bingah panginten ieu teh kanu kagungan maksad. ngiring ngarojong wa Ngiring ngarojong, ngiring ngadeudeuh. sumuhun Ku sumpingna oge tega ngantunkeun bumi sewang-sewang. leres Mudah-mudahan jorojoikeun manah ngadua ka murang kalih anu parantos rengse di sepitan seplana muhri diana sumuhun wa kulang putrana Bapak Haji Timu kalih Ibu Hajah Erni leres wa
atuh dina wengi ieu urang ange ajang silaturahim di kampung Kojengkangnya sumuhun sae Desa Cideunggirang Cidahu Kuningan wa Alhamdulillah geuning tepang ieu sareng para wargi sadayana anu ti tebihna anu ti caketna ikan tenan Kang Haji Didin ti rumah makan Rizki dulu eta Burung. ti Windu Haji aya ti Windu Haji Kang Haji Ustad Ayub Sumpi bulan tos ngaos saurna ti Losari sumuhun oh kana jigana amplopna ageng dacan ngalungan rok oh Bapak R. Bambang Sutisna Kepala Desa leres aya Desa Panjosogan Nuragung sumuhun nuhun wilujeng tepang sareng ua atuh ka Bapak Udin Jahudin Paudin Jahudi di Siawi Gebang leres sumuhun Sumpi angkutan beras atau Piraskin Kabupaten Kuningan malihan jual pupuk segala eta teh pupuk pertanian sumuhun di pasar Ciputat Ciawi Gebang nuhun mudah-mudahan cing langkung majeng pausahaannya cuk amin wa atuh geuningan dulur-dulur ua anu ti tebih anu ti Jakarta kalayan ua hapunten ka kulawarga besar pangarsa Bapak Haji Sujata Pak Haji Sujata muga-muga we cing ngadamang kitu nya cuk katenan amin amin panana kusmana Pak Kades leres Panur Haidi ti Maleber aya Pak Mamat ti Cikijing aya Penamas nuhun Pak Utai Sutari Sumping murukan teh Kang Budi Kalimangis aya Kang Dudung Ciomas aya Asep Sudrajat Kang Atoy Karisma aya Kang Atoy Karisma Rai Pak Haji Didin Pak Hari Tidatar aya murukan teh Pak Karipeni Sesepuh Ciawi Lor aya Ciawi lagu Kang Maman Sekdes aya Sumping nuhun ucu Ajojon ge Sumping Kang Jojon aya teu geuning nuhun ieu ka Bapak Camat miwas setapna Bapak Dandrami Bapak Kapolsek oge Bapak keamanan sadayana ti sadayana pihak sumuhun tungtang panginten ka itu ka dieu mereskeun mobil ieu ngalancarkeun perjalanan mobil sumuhun wa lancarna lalu lintas da puguh ua anu rumah saha ngaganggu lalu lintas ieu teh ujang muga-muga luntur kolbu tiasa ngahapunten sumuhun wayana ieu kajadiannya ucuk dina raraga Ibu Ramana murang kalih neuneun ka deudeuh nu nakanya palaing ngahibur murang kalih sapitan kan tenan nya cuk sumuhun pulang da puguh ieu teh sunah rasul kan tenan wa nyajak sumuhun eta palurah ti Ciwaru Sumpi aya ti Ciwaru palurah ka dieu kamari datang nabeuh tuang putra nuhun lujeng tepang sareng uanya cuk da puguh ua mah ina mah geus jarang ngawayang ka Kuningan teh ucu da geus kolot ongkoh ku si dadan we sesering nama ku tuang putra ulah da puguh ua mah kitu haroream ayeuna teh ngawayang teh dina duit leutik mah teh cuk kitu we ua mah 60 we kaluhur we itu ari narima duit leutik budak meureun kagencet hawatos kalahan na teh udah ngelehan maneh ua mah ujang sumuhun urang mah kulan kitu we badag carang ua mah badag carang we nu 60 nu 70 we ua mah tah kitu nya cuk sae wa ua saparakan sati rombongan giri hajat tilu tangtosna oge boh ngalangkungan TV kaset radio seueur lepatna di nagarapan pawayangan teh tangtosna muga tiasa ngahapunten nya cu amin lahirna batina heuda puguh ua ge sarua we jelema ai kadenan nyajak sumuh dalang panayagan teh sinden jelema keneh bener kakenaan kusa mudah-mudahan dina benerna mah puguh anjeunna nu kagunganana laras salahna anjeunna nu kagunganana urang masok katepaan wungkul sumuhun eta tak kitu cu sae wa anu merestu kasangakeun kanu kagungan maksad mudah-mudahan cing kagentos anu melipat ganda
tilas karugelan ieu diayakeun resepsi dugi kana ngap wayang golek Sumuhun daiwati urang Kuningan anu masih keneh micinta kana kesenian wayang golek kana kesenian sunat teh cu magehan seni tradisi dan jarang-arang dibelah di itu mau ujang jarang mohon Kuningan we kulana malah di kota Bandung mau isuk beureun enjing wah teh di kebon gedang di kota tak di kota pisan jika lain teh hayang nangap wayang aya di kota mah da puguh halamanana meureun eueuh buruanana hareureut ayeuna mah ulah tiraku ayeuna ngapureun di Bandung aya ngawayang di lapang itu 3.000 asa kirang sae tah ku kituna ujang sumuhun tiwa saparakan sagelarna pawayangan teh ieu teh pikeun nakis budaya-budaya deungeun anu nyusup ka urang anu teu luyu jeung kahayang urang sumuhun da aya kadang-kadang aya kesenian deungeun anu ngan ukur samet kadenge nyerep kana hate mah henteu dengan cik dina hati tai kesenian urang mah da puguh urang nu bogana pan nyerep kana hate teh nya cu ngageuing hate atuh anu keur tagiwur kena kana rasa teh wa tina hiburan heula tadina oge leres wa tontonan mudah-mudahan jadi tuntunan gogonyakan ulah jadi ejekan sumuhun mudah-mudahan we jadi ajakan ya. Pikeun ngokohkeun kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu nagaranya cu wangsul kana kajadian bencana alam dulur urang anu di Padang sumuhun wa Pariaman seueur anu korban muga-muga we anu parantos ngantunkeun korban anu kakenaan ku korban ayeuna parantos aya di alam barjah muga ditempatkeun dina tempat anu nikmat sadayana nya cu amin kula warga anu dikantunkeun muga-muga tabah nyimbayunan ieu kajadian amin atuh urang sadayana muga cingka ketuk manah pikeun nyumbangkeun sabagian hartana panginten ngalangkungan rekening anu parantos disayogikeun sumuhun nya cu laras wa tak kitu jang ti ua sae wa da puguh ieu dunya dengan ukur bencana alam jeung bencana alam iya tuh da para teu sekolah teh da puguh nu denge-denge teh ku ua perang we jeung perang geuning sumuhun itu we mun teh aya reureuna dina agama ngan ukur doktrinasi pragmatis henteu berdasarkan empiris nya cu sumuhun jadi we tungtungna teh kabita didoktrin ku sawarga jeung neraka nepi ka jihad fisabilillah maehan batur teh bari maehan batur disebut jihad teh nya eta wa maehan diri sorangan pan sidik jelema nu ara mah dosa pangakeungna dosa ulah lalawara cu nya eta dikawinkeun teh hatena teh di servis nu mawi pikeun ngabantukeun keamanan di tiap-tiap daerah kade cing hati-hati di mana kadatangan jalma anu salah nafsu lunub nyewa imah bari jeung mung jeung tatangga jeung sok kadatangan semah wae wajib dicuriga ulah ditindak ku urang laporkeun we kanu berwajib ulah main hakim sendiri nya jang tak kitu cu sing waspada jeung permana tinggal bahaya teroris sumuhun wa yo jang Islam deui jeung eta nya rumputna teh dina ngaran kaislaman jadi ruksakna agama teh lintang ti kuno kalar itu tah sumuhun nepi ka di kacamata deungeun mah pajarkeun teh Islam teh kitu dicemarkeun dicemerkeun ku Islam keneh jang kulan wa maraban fakir miskin nulungan fakir miskin sumuhun loba keneh anu ngabutuhkeun ta eta jihad nu sabenerna mah jang beh dieuna pisan kana diri sorangan anu geus bisa merangan hawa nafsuna anu wengku ku dadana sewang-sewang eta oge jihadnya cu jihad teu kedah jauh-jauh teh sabab perang nu panggede-gede namanya eta merangan hawa nafsu kan kitu dawuh Rasul oge nya jang